pernah nge-share resep ieu di story-nya, tapi ku urang teu di-post di feed gitu. Tah ayeuna ku urang di-post karena loba nu menta resepna ternyatanya. Lamun mending nya mending meuli, soalna gampang, teu kudu ribet prosesna, tinggal gorengan. Berhubung urang loba kentang pamere besti lebar daripada buruk, urang jieun kentang goreng we ieu mah saketap oge beak pastina teh. Jigana awewe mah kodratna teh teu meunang gering besti. Sapoe kamari mah urang teh kan nambruk, teu hudang teu naon geus we pokona memuriang, urang teh langsung ka dokter terus istirahat disarekeun we nya. Nah ari pas isuk-isuk ka dapur kumaheun kuat ngalayah ti mimiti panci nu leutik, panci nu gede sagala keluar besti, aral urang ningalina da aslina. Kitu tamatak urang mah embung mun salaki ka dapur teh soalna sok kitu sagala dikaluar-luarkeun, masakna sarupa kitu tapi nu kaluar teh kuat kabeh. Jadi nate lain terbantu kalah jadi ridu kitu urang mah nya mun salaki ka dapur teh. Jika lamun nyokot baju dina lomari main dudut we teu ningali anu nilepan teh da nyeri cangkeng heueuh. Tapi lamun diomongkeun ge iya nanti mah enggak gitu teh kewen pika lebaran kuya jiga kitu tuluy terubah-rubah.